ayeuna teh loba jelema anu jadi ustad gadungan ajengan gadungan diasongan patul muin balebab belebeb diasongan naon alpiah gitu ungak inguk diasongan samsiah gitu kan ungak inguk deh di lamun rek ngaji kudu kaajengan anu boga mata rantai kailmuanana teh nu jelas ya siga panon poe ulah ngaguru kaajengan nu remeng-remeng ulah remeng-remeng gitu kan deh loba ajengan remeng-remeng gitu kan. Jadi kaburu kasebut ajengan di luar ku masyarakat kaburu disebat ustad tapi ilmu keajenganan gitu tah ieu teh loba nu